Halo? Araya kene? Halo? Araya kene? Nah aya nama kadang jelema teh hese ini ke pengajian teh. Atuh datun, duh, atuh da capek, atuh da hore. Aya nu kitu? Di mana diukna? Di imahna. Mata teu ngaraji oge eueuh da di imahna. Boro-boro peuting beurang oge se da waktuna beak nu ohap. Mun angkat karitu ka dieu teu kacanak HP da balik deui atuh ka imah. Nah ari teu mawa salaki. Da biasa we ini sorangan. Aya pamajikan nu kitu. Tah eta pamajikan kitu teh pamajikan anu GR ku salakina. Salaki mun boga pamajikan anu mentingkeun HP, eta pamajikanana perlu dicekelan supaya teu nyawa HP we. Tong dicekek Pak beak eta pamajikan. وانتهى الشكر علينا ما دعا لله طلع الفجر علينا بالبريات وانتهى الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqulu ba'da hamdil jalali musalliyan ala nabiyyi wal ali. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi qadimil ihsan lil ata'i wal imtinan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ma auladah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nazril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqur rasulul karim
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasranihi ayumajizanihi wa qala aidan taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatar rasulillah wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkhusus sahibul hajat pangersana Bapak Lamri Ibu Ira Rahmawati, mudah-mudahan ieu sahibul hajat cing daramang lahir batina. Bapak Sulaiman Ibu Khatimah oge doakeun cing daramang lahir batina. Bapak Amum almarhum cing dilegakeun di pakuburanana. Ibu Wiwi cing panjang yuswana. Para kiai, para ajengan, para ustad, para santri wal santriyah alladzi lam yudhkar ismuhu hafidhahullahu ta'ala wal karami. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana cing daramang peranjang yuswana, aparatur pemerintahan, para RT araya, para RW, para wan aya tuh di tukang kum sadayana warga wargi kampung naon teh Cipicung RT 01 khususna RW 13 umumna Desa Werasari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka. Kumaha dararamang sadayana? Tiris ente? Tiris mah tiris ngan maksa keun ngabelaan harga diri di payunan Gusti Allah, di payunan Ustad. Tong ngarasa tiris da urang teh keur ngabelaan harga diri di payunan Allah. Batur nu daragang ngabelaan tiris tuluy we dagang. Nu didagangkeun dagang jengkol berarti ngabelaan harga. Makanya batur ngabelaan harga jengkol wani titirisan, urang ngabelaan harga diri di sorangan di payunan Allah meni eleh ku tiris. Sok sanajan tiris, sok sanajan tunduh, ngaji mah ngaji, tong harare es. Meh loba doa. Mun abdi ngajugjug di Bandung ka dieu, tah nu teh anganana dulur supaya orang jadi dulur dunia akhirat. Amin atuh. Mudah-mudahan ieu pangaosan cing ngabarokahkeun gamurang kali nu deukitan. Chef Farel Ramadan Aditya tuh ngalikeun ngaran barudak ayeuna mah meni pabeulit. Mudah-mudahan ieu Chef Farel cing sehat lahir batina, cing panjang yuswana, cing barokah hirupna, berguna bagi nusa bangsa sareng agamana, taat ka Allah jeung ka nabina, bakti ka ibu ramana. Utamina ieu murangkali anu dikitan, umumna murangkali urang sedayana. Amin amin ya Allah ya Rabbal bil barkah. Sadacar ngaos urang sholawatan heula. Siap sholawatan heula siap? Sok tuturkeun heula mumpung ayeuna malam Arafah di saat batur ayeuna eukeur mabit eukeur wukuf enjing dah puncak hajina teh enjing urang mah urang puasa. Mudah-mudahan urang menang ganjaran jalma nu ngalaksanakeun ibadah haji. Sok ayeuna urang sholawatan heula tuturkeun assalamu alayka cing kompak. Maksudnya teh cing kompak maca salam ka nabi lain tuturut dai tuturut mundi berarti abdi teh astagfirullahaladzim. Nah jemaah teh kieu di dieu mah sok sadayana assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka
Ya Nabi Allah, Assalamu alaika Ya Habib Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tunassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tunassiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatiha yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'watiha wa afiyatin abdan wa asmaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'watiha wa afiyatin abdan wa asmaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah sadayana. Sallallahu mana sudah cibicu rasulillah. Harikan ibu-ibu. Salamullah ala yasin habibillah. Ya sadaya jamaah mugi gugus ijabah. Ya sadaya jamaah mugi gugus ijabah. Kabulkan segala maksud dengan segala hajat. Salatullah salamullah lagi Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah jangan terkefalah jangan budakmu soleh. Ya Allah jangan terkefalah jangan budakmu soleh. Bergunamu seagama taat Allah tanah sadayana. Salatullah salamullah
Sallallahu ala Yasin Habibillah. Kubarkaman salawat nuga duhutan cing lalunas. Kubarkaman salawat anu jomblo gaduh kabogo. Kubarkaman salawat nu hoyong nikah cing enggal nikah. Kubarkaman salawat putus nikah cing bahagia. Sallallahu Rasulillah. Sallallahu ala Yasin Habibillah. Sallallahu ala Rasulillah. Sallallahu ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Habibillah. Ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Barokah maca sholawat nu gaduh hutang cing lalunas. Anu amin berarti gerede sorak. Anu jomblo barokah sholawat cing gaduh kabogoh. Anu amin berarti ente payu. Barokah maca sholawat nu hoyong nikah cing enggal nikah. Anu tos nikah cing bahagia nikah deui. Barokah maca sholawat ieu kampung cing janten kampung nu barokah. Barokah maca sholawat ieu masyarakat cing kamerekah. Hoyong kamerekah siga batur. Nah ada arangkat. Pasti teboga niat. Duit mah loba orang dewa. Kan kadang niatna nyeun imah wae. Niatna hayang meuli motor wae. Jadi ongkos ka Mekah teh kapake wae ku urusan dunia. Aya nu kitu. Teu kabeh. Tapi insyaallah ieu mah bakal ka Makkah. Katinggal ku abdi. Ieu mah bakal ka Mekah wajahna teh siga Ka'bah. Harideng. Orang Majalengka mah hideung cikopi diical di parapatan. Hideung nyari ditinggal kokolebatan. Tong serdih ya, da ka Makkah memakai kapal. Batak sok sanaos teu acan gaduh artos, tong putus asa. Tuluy ngadoa ka Allah. Da ka Makkah mah make artos ari kapal dibayar ku naon. Ya Allah sok sanaos abdi sadaya teu acan nisab. Nasibkeun abdi sadaya arangkat ka Mekah sareng ka Madinah. Amin. Ya Allah, paparinan abdi sadaya nikmat janten tamuna Gusti. Nu ka hiji make ikhtiar. Naon ikhtiarna? Seueurkeun maca Al-Qur'an, Bu. Surat Yasin tiap malam Jumat. Osok dibaraca. Nah, tah ari ditu aya atuh. Khususkeun geura macana surat Al-Hajj. Tah lamun maca surat Yasin teh ini wae, surat Al-Hajj baca teh ini wae, baca surat sertifikatana. Jadi balik ka dieu teh jadi Haji Maimunah. Ngahajikeun karena ngajual tanah. Atanapi surat Imah. Jadi balik ka dieu jadi Haji Mansur, Haji Imahna ka guzur. Tapi anu untung mah jadi Haji Luna, Haji Gede Luna. Ngadoa mudah-mudahan dulur urang aya nu keur ngahajikeun cing janten haji anu mabrur wa mabrurah sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokona bujang-bujang haji Bu, sagala rupa nu dipikahoyong ku urang ku Allah bakal dikabulkeun agar urang asal urang tong bosen ngagungkeun Allah jeung nabina. Kunaon? Ku zikir jeung sholawat. Matak di mana wae urang ayana, ka mana wae urang inditna, tong lepas tak mulut jeung hate teh eusian ku kalimat la ilaha illallah. Barengan ku sholawat.
ubah wadah solawatan nyesel baju solawatan ngisikan beas solawatan sasapu bumi solawatan ngasuh budak solawatan nyusuan budak solawatan nyusuan bapana osok tara ngasuh budak bari solawatan gara ngasuh budak teh nyusuan budak bari solawatan ci susu dikenyot ku budak bari indung maca solawat eta teh dibalas ku Allah 70 barokah eta teh kakara dikenyot ku budakna komo lamun ku budak nu lain nah bapak nabet ngilu ngenyot atuh lamun ngilu ngenyot nggak perebutin budak jadi korban kurang giji lamun budak keur nyusuan indungna nyusuan bapana tong ngilu nyusu kudu ngilu sholawatan atau cerada ibae pan hiji sewang bisa bukan berarti Allah mere dua kudu hiji sewang maksudna mere dua teh bisi ieu bea aya nu ieu kitu maksudna tong perebut da ngerakeun kecuali carogena kurang giji mun caroge kurang giji keur dipasihan susuguhan susu deui eta susuguhan kitu halo ada ya kene ya mudah-mudahan cing resep kana sholawatan amin atuh sok ajarkeun budak teh sholawatan lain tiktokan we geuning aya di dieu nu sok tiktokan wae kabeh matak barudak ayeuna nyarong HP da kolotang oge resep nyoo ajarkeun budak teh supaya kenal ka Allah jeung ka nabina sholawat kitu lain tiktokan tapi ku sholawatan sakali deui ku sholawat lain tiktok urang teh umat nabi jadi kudu resep sholawatan lain kitu mun aya menang syafaat cing resep sholawatan urang mah resepna tiktokan ngaku geuningan naon sababna sabab sholawat anu dibaca ku urang teh eta teh sami sareng urang ngagungkeun Allah jeung nabina dina kalimat sholawat teh aya Allahumma sholli ala sayidina Muhammad aya kalimat Allah nu disebat aya nami kanjeng nabi nu disebat upami urang nyebat nami Allah kalabat zikir lamun urang nyebat nami nabi kalabat sholawat ngagungkeun Allah sareng ngagungkeun nabi eta teh sami kasaean man salata alayya fa inna salatukum alayya wa inna maghfiratul lidunubikum cing saning jalma nu maca sholawat ka kami maka eta jalma bakal menang barokah teh naon ziyadatul khair wal manfaah nambah kahadean jeung menang manfaat alhamdulillah matak na pangaosan di awalan ku sholawatan ieu teh supaya urang menang barokah nya matak mudah-mudahan ieu pangaosan teh cing barokah amin atuh barokah ka ditu ka dieu bu ngaos mah barokah kanu ngayakeunana barokah jang nu inditna barokah jang kampung di mana eta pangaosan diayakeun matak mun aya acara teh eusian ku pangaosan lain ku dangdut aya di dieu mun aya acara ku dangdutan di mana diukna ku pangaosan meh barokah salengkahna urang jeung ngepatna dua pandangan urang angkat ka pangaosan teh ngajadikeun urang menang ganjaran jeung menang hampura dosa amin atuh man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a man cing saning jalma kharaja nu kaluar eta si man fi talabul ilmi kana rek neangan ilmu fa huwa maka eta si jalma fi sabilillah sarua jeung jihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai anjeuna uih deui ka bumina masing-masing jadi ngaji teh ternyata syariat hakikat nama jihad matak lamun maraot mah pengajian surga na bagianana amin atuh hoyong surga sok ngararaji halo hoyong surga
sok meraot ti dieu. Jadi asup ka surga teh kudu ngaji. Bahkan saur Imam Syafi'i cing saning jalma anu ngararaji maka eta jalma teh dibika cinta ku Allah jeung ku para malaikat. Bahkan saur Imam Syafi'i cing saning kampung atanapi di mana aya kampung aya pangawasan maka eta kampung dijauhkeun dina tilu perkara. Hiji, jauh dina sagala musibah. Dua, jauh dina sagala penyakit. Tilu, jauh dina sagala fitnah. Alhamdulillah. Maka ibu bapak kaum muslimin, ieu kampung bakal barokah lamun eta kampung diayakeun pangawasan. Komo nu ngayakeunana, nu ngayakeunna mah tos teu kaitung ieu barokahna. Pantes saeutik ngayakeun pangawasan teh. Ieu teh mahal, make duit. Betul tidak? Tenda menang nyewa, make panggung menang nyewa, sound system menang nyewa, dai nanang menang ngondang, menang nyewa. Emang aku cowok sewaan, menang ngondang, make HP, make duit. Ya atuh. Da abdi teh butuh dukungan. Tong percuma sahibul hajat. Duit nu dikaluarkeun kanggo acara pangaosan bakal jadi tabungan di akhirat. Semakin seueur semakin ageng pengeluaranana jang pangaosan, semakin ageng tabungan di akhiratna. Semakin ageng maparinan ka ustadna, semakin ageng tabungan di akhiratna. Matak saumpami hoyong ageng tabungan di akhirat, tong saeutik merena. Kaceplosan. Tapi da ari nu ngaji mah lain hayang etana da etana mah beak isuk baget oge. Hoyong barokahna, hoyong ganjaranana sapertos urang datang ka dieu, urang mah hayang menang ganjaranana, lain hayang opionana, da opionana mah dituang na pangaosan, isuk dipodokkeun. Laras kitu. Tapi ganjaran pangaosan dimimiti penting ayeuna dugikeun ka poe kiamat, bahkan dugikeun ka akhirat kasamber ke urang sadayana. Alhamdulillah. Matak sok tong hararese init ka pengajian teh. Punten ari di dieu aya pangaosan rutinan manawi? Seueurna sapertos kieu henteu. Henteu. Da kitu penyakit urang mah. Ari ajengan jauh di daratangan, tablik akbar, palayet-layet, rame-rame nah, ari pangaosan rutinan, ajengan deket diarantapkeun. Aya nu kitu. Heuh urang. Ajengan deket mah disebut oge ajengan kukut atuh cenah dai da kumaha deui. Justru ajengan deket nu kudu dibere dukungan, duit saya. Bukan berarti abdi ngalarang urang hadir karena tablik akbar, urang daratangan ajengan jauh, tapi urang oge kudu mentingkeun pangaosan rutinan di kampung urang. Amin atuh. Mata dari tujuan ngaji mah pasti moal ningali nu ngajina, tapi ningali barokahna. Mata ari keur ngaji teh niat hoyong barokah we eta, hoyong ganjaran we eta. Anapun arek saha nu ngajina nu penting mah meunang ganjaran. Lamun anu ngajina cocok dengekeun, teu cocok sare. Laras kitu. Anu penting mah ganjaran. Atuh cenah dai nanaonan ari ngaji. Oh sare mah mending di imah. Beda sare di imah jeung pangajian. Halo. Sare di imah mah kan sare unggul, moal meunang ganjaran. Sare na pangajian. Jadi ibadah. Eta keur ngaji mah rek beunta cing bener. Rek obo cing tibrah. Rek ngadadir cing loba. Rek bekok cing gede. Nu ngambek bekok na pangajian tong riweuh sase. Sabab eta teh barokah. Bau barokah. Matak jalma nu resep ngaji mah kada berkah.
Alhamdulillah. Halo, araya kene. Mudah-mudahan cing resep karena pengawasan, amin. Pengawasan rutin cing resep, pengawasan tablik akbar cing resep. Lo penting mah ngaji menang barokah. Insya Allah. Dan SMA eta apa? Istiqomahna. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Ari istiqomah teh lebih halus daripada 1000 kemuliaan. Ari karomah teh dipilih ku para wali. Pan aya nu disebat khariq. Ari khariq teh kabagi dua, hiji adat, dua khariqul adat. Ari khariqul adat teh di luar kebiasaan. Khariqul adat kabagi tilu, hiji maunah, dua karomah, tilu mukjizat. Ari maunah khariqul adat dipaparinkeun ka ulama. Ulama bukan hanya bisa ngaji, tapi bisa ngubaran jelema tinu gering jadi cager. Teh eta maunah. Ari karomah mah dipaparinkeun ka para wali. Syekh Abdul Muhyi Saparwadi Pamijahan ngagaduhan karomah, Buha Saparwadi. Syekh Mansuruddin ngagaduhan karomah, batu Quran. Syekh naon ngaranna teh Prabu Kian Santang ngagaduhan karomah dan lain sebagainya. Ayat disebut mukjizat mah khariqul adat dipaparinkeun ka para nabi, para rasul. Tah ieu jalma nu istiqomah kana ibadah bakal leuwih mulia daripada 1000 karomah. Karomah nu dipimilih ku wali atanapi bisa diartikeun karomah teh kamulyaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atak cing resep ngaji bari istiqomah. Istaqoma yastaqimu istiqamatan, anger tetap tumetep berkesinambungan. Teh eta nu hese mah. Halo, araya kene. Da aya nama kadang jalma teh hese init ka pangajian teh. Atuh datun, duh, atuh da capek, atuh da kore. Aya nu kitu. Di mana diukna? Di imahna. Mata tengah raji oge eueuh dari imahna. Di imahna ayeuna dulur urang keur naronton sineron. Aslina keur ningali sinetron aya nu geus tibra nyeureun Pulau Kalimantan jeung Sulawesi. Allahu Akbar. Aya anu cicing tepuguh. Tuh dulur urang. Urang mah alhamdulillah dibere taufik jeung hidayah ku Allah bisa init ka pengajian sigakir. Lain pedah urang keur eueuh acara ya, lain pedah urang keur nyalse, tapi urang pedah diinitkeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Mata bersyukur urang bisa ngaraos sigakir. Mata disebut oge pangaosan. Ari pangaosan teh bahasa Sunda, Pak. Da bahasa Indonesia nama sesuatu yang berharga pangaosan teh. Sakali deui. Pangaosan teh bahasa Indonesia nama sesuatu yang berharga. Mata jalma nu init ka pangajian mah jalmi-jalmi nu berharga di peueun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Mata cing istiqomah da aya mah hese ngaji kieu teh. Boro-boro peuting beurang oge hese da waktuna beak nyonya ohap. Bahkan mentingkeun HP daripada ngaji. Aya nu kitu di dieu. Ibu seueur keneh nyoh HP, seueur keneh maca Quran. Da boro-boro Quran atuh cenah dai salake oge diantepkeun demi HP. Aya ibu-ibu nu mentingkeun HP daripada carogena. Astagfirullahaladzim, istighfar ibu. Ibu abdi bade naros. Ibu mending HP ruksak atanapi mending caroge gering. HP ruksak. Wah, bohong. HP ruksak mah rungsing buru-buru ini ka konter sorangan. Salah kegering mah diantepkeun. Bapak melewe eus kadon lieur jirah mah. Aya nu kitu. Astagfirullahaladzim. Ibu lamun angkat ka ditu ka dieu mending teu kacanak HP, mending teu kacanak caroge. Astagfirullahaladzim. Ayeuna mah pamajikan Allahu Akbar. Dalamun angkat ka ditu ka dieu teu kacanak HP, da balik deui atuh ka imah. Nah, ari teu mawa salaki. Da biasa we ini sorangan. Aya pamajikan nu kitu. Tah eta pamajikan kitu teh pamajikan anu GR ku salakina.
salaki mun boga pamajikan anu mentingin HP tak pamajikan anak perlu dicekelan supaya teu nyawa HP mah kalau dicekek Pak beak eta pamajikan pamajikan dicekek si bapak khawatir baik cenah deui neang deui we nu teu beuki HP hese Pak aya mah tidak bisa jauh dari HP enak jelema boro-boro nu gede atuh orok oge orok ayeuna heuh budak abdi pan budak abdi teh orok keneh anggaplah orok keneh sataun mah da cempe atuh dibere HP keur ceurik oge teuing kakikieuan eta curug anu leutikna Gusti nu aku mana teh kikieuan ka abdi teh bari can bisa ngomong oge berenang ditinggali naon ngaranna teh euy anu itu budak leutik teh Nickelodeon heuh kitu curugna urang teh geus hayang nalian mah curug orok teh tapi dah kumaha geus kitu Allahu akbar kali bayangkeun kolot Allahu akbar kurang-kurangna ayeuna fitnah yang harapan orang ibu bapak kaum muslimin loba datangna dina HP na medsos mata kurang tong sabekeun ka kajebaknya ku kaayaan tong sabekeun ka kajebak ku zaman sehingga orang poho ka Allah dugikeun ka urang mau pohokeun Allah demi riweuh nyonya HP naudzubillahi min padahal urang teh sadar bakal maut bakal naon cenah Bu bakal maut mata lobakeun eling meh maot eukeur eling tong loba nyonyo HP bisi maot eukeur nyonyo mit amin ayeuna teh loba Bu nu maot bari nongkrong mah maot bari nonggeng aya di dieu nu maot bari nonggeng aya nu keur tandur ka bentar gelap nembe aya berita di Kementerian Agama seueur anu ngantunkeun nembe jamaah Indonesia saking ku kreditna di Arafah aya teh membludak Pak Bu saur pun uwa Raja Salman eta teh uwa bro jadi eta saur kerajaan sekarang yang masuk ke Saudi itu 10 kali lipat dari tahun sebelumnya sedangkan ayeuna teh jamaah Indonesia teh dipilih ku Kementerian Agama teh anu karolot akhirnya datang ke Arafah teh kredit pabeulit meureunan suku jeung untuna deudeuh teuing nya mudah-mudahan eta jamaah haji anu ngarantunkeun dulur-dulur urangnya anu ngantunkeun nuju hajian cing ditampi iman Islamna diampura sagala dosana cing menangkeun haji anu mabrur wa makbul eta teh cenah dai lamun maot di tanah suci geus meunang ganjaran hajina meunang boro-boro maot di ditu encan indit ka ditu geus niat mah geus meunang ganjaran alhamdulillah oh siga ngaji eta barokah ngaji dugikeun ka kitu mah kakaran niat pan apa geuning hadis nanya cek Ibnu Hajar naon man intaqala liat ta'alamal ilman ghufira lahu qabla ayat tua mancing saning jalma intaqala nu ngalengkahkeun eta si man liat ta'alamal ilman kana rek neangan ilmu ghufira maka Allah bakal ngampura lahu kana dosa-dosana eta si jalma qabla ayat tua saacan eta jelma ngalengkahkeun 2 sampeanana rek ngaji jalma nu rek ngaji mah can ngalengkah tos dihampura dosa alhamdulillah berarti eta jamaah haji can ngalaksanakeun ibadah haji kakaran niat geus meunang ganjaran hajina matak doakeun nya mudah-mudahan barokah urang ngadoakeun mudah-mudahan urang cing bisa ngalaksanakeun ibadah haji ya cing areling Bu mau teh ngadadak teu mere nyaho Allahu akbar karim ayeuna urang ngariung seserian siga kieu suk mage teh urang teh diumumkeun urang teh maot ceuk bae seri ceuk mikir ceuk masih betah di alam dunia bari maot moal belum bade mun berbicara maut mending bapak heula mending ibu heula ibu
Ibu jawab, lamun ibu rek maot mending ibu heula rek, mending bapak heula. Ulu bapak we. Ari awewe mah da beresiko dua anak oge. Lamun bapak nu maot teh heula, ibu moal aya nu menafkahi. Lamun ibu nu maot teh heula, si bapak bisa-bisa kawin deui. Mending si hidup semate we heuh. Ah kumaha Allah we atuh da ieu sok kumaha Allah we lah. Mending ustad, mending RW nu maot teh heula. Kayak mah ngomongkeun bab maot emang. Mending ustad heula, mending RW heula nu maot. Cek RW mending ustad heula. Tong kitu RW. Lamun ustad nu maot RW mulai nu ngubur. Tapi dah berbicara mautnya nu atoh mah eta we ustad jeung RW. Marukan kumaha atuh manehna nu maot teh atoh ustad jeung RW mah. Sabab boga pagawean. Menang proyek majarkeun teh. Gitu RW mah bagian neangan nu marawat di kampung teh anu maot. Eta dilaporkeun ka ustad, ustad nu eksekusi. Ustad anu maot ad. Cek ustad teh proyek RW. Cek RW teh hampura ustad, nu maot teh mitoh ka ustad jeung gagal. Allahu akbar. Ah tong akam maraot RW ustad paranyang Yuswa. RW tong akam maot bakene tugas RW teh paling ripuh, tugas paling ripuh teh RW. Matak diaranan RW teh singkatan riweuh wae. RT riweuh teu puguh. Ustad usaha tara anak deres. Ustad mah tara usaha tapi anakna loba. Matak nu dibere du. Bener eta mah. Bere duit ustad teh karunya. Coba ustad mah duit oge di ATM artos tinu maot. Mata ustad mah nguping nu maot teh atoh mata orang dia mun aya ngomere duit ka ustad, orang dia kudu seueur anu nu mere. Ya Allah ustad ampun pangarsa ajenganna heureuy mah. Cibaraja Yuswa ajenganna. Seueur nu butuh kana ilmu nya. Insyaallah. Hari ngaji kieu mah dah tong serius-serius teuing. Ngobrol we ieu mah. Ari ngaji bener mah rutinan. Ngaji kitab ngahanca. Halo area kene? Ieu mah masihan motivasi we supaya karesep kana pangajian. Mun tiasa mah ngayakeun pangajian nya. Sok budak nikah ayakeun pangajian. Budak hitanan ayakeun pangajian. Kitu ondang ustad teh, ustad teh loba proyek. Gitu. Nini ulang tahun, undang ustad. Isi bukan ini ulang tahun. Daripada niup lilin, mending ngayakeun pangajian. Itu pantes atuh nini ulang tahun niup lilin. Kabayang lain sana nu pareum tapi punten nu ngajleng. Mata ieu. Oh. Tapi rek dari mana ada pengajian tapi hidup ini nih. Ampuran ini nya, emang bisi ini rek ulang tahun ini. Siapa? Ini kadenya cerita ngaji ini. Sebab ini bagus deket karena mana ibadah karena mati. Ampuran ini. Deket karena ibadah ini mah. Mata ustadznya Allahu Akbar lamun pengajian tadi tinggal ini deui gitu. Lain banter oge lamun teu ini ran. Tapi dah nyala saya meureunan. Bahkan randa mah dipikara seku ustad teh. Sabab randana ka ambe bager bagus. Randa ka ambe bau. Randa ka ambe bager. Mata ustad oge ka bawa ka ambe barokah. Sok ini randa cina resep ngaraji jeung ustad teh nya. Allahu Akbar. Tah mata ieu pangajian teh ye dangukeun. Tujuanna mah urang supaya menang barokah, menang ganjaran, menang ampura dosa. Kan itu nama ngabarokahkeun ka budak nu dihitan kitu.
Amin atuh Bu. Ngabarokahkeun ka budak nu dihitan. Jadi budak nu soleh, jadi budak anu bagja dunia bagja akhirat. Ibu hoyong teu ngagaduhan budak anu soleh solehah bari barokah. Ari ibuna soleh salah. Tuh bingung ngajawabna. Arek nyebut salah sakapeung soleh. Arek nyebut soleh rumasa salah. Jadi baik salah. Ye dangukeun. Ari murang kali soleh solehah teh eta teh tergantung kumaha ibu ramana. Ibu rama ngajadikeun budak soleh solehah teh ti mimiti saacan lahir keneh. Saur Imam Al-Ghazali tarbiyatul aulad qoblal wilad. Didik anak-anak aranjeun kabeh saacan lahir. Jadi nyeun budak teh cing tartib gitu maksud teh. Tong rurusuhan. Nyeun budak teh ibu cing tartib. Alus poena bener carana kitu. Malam Jumat eta teh alus tah. Matak malam Jumat mah bapak-bapak kudu siap siaga gitu Pak. Pakai sarung gitu, tong pakai lepis, pakai sarung. Mama pada mana lah TV malam Jumat teh deketan si bapak gitu. Ibadah malam Jumat campak sarungna bukakeun ibadah bapak gitu. Salat isya heula 4 rakaat, salat hajat 2 rakaat. Kitu tah tarbiyatul aulad qoblal wilad teh. Baca Al-Quran, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Maryam, surat Yusuf, surat Muhammad gitu. Insya Allah mau jadi nyen budakna. Ya udah kaburu lek lauk atuh. Da urang mah nyen budak teh kadang rurusuhan atuh. Asup ka kamar dulakan pantau paruman lampu atuh budak teh beleg hideung. Cinta hati. Ibu sungitan heula kamarna gitu. Ibu esok lamun rek obo jeung si bapak nyeungitan kamar. Tara. Da boro-boro kamar nu seungit awak oge Allahu Akbar bau 70 diantep teh. Yeuh arek obo jeung si bapak teh ibu dangukeun sunnah dandan heula. Dandan di dieu teh lain sagala ditempelkeun, ngarapih-rapih anjeun. Kitu. Buuk beungkeut cing rapi beungkeut ku karet tunggu keresek baju cing seksi gitu nu ngalangkang nu dipikeresep ku salaki ibu gaduh acuk nu ngalangkang henteu dodoh teuing meuli atuh kalebak teu gaduh mah atuh hordeng lah aduh. Gitu pipi make bedak cempaka, bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Annabella, awak make parfum Casablanca. Gitu. Teu kabeli bedak atuh sarepo haci nu murah. Lipstik teh aya betadine lapkeun. Sidau teu gaduh atuh bujur katel lapkeun. Parfum teu kabeli atuh surawung awurkeun. Rek obo jeung caroge teh. Ieu marek obo Allahu Akbar kot kabaruni pamajikan teh. Mentang-mentang udarana tiris der mana ke jaket 3 lapis. Oke jaket 3 rangkep di jerona aya piyama atuh salah kita loba gawe. Da pamajikan mau murek obo jeung salaki teh kudu ngadang danan diri. Rek naon ngadang kakece. Ngadang danan diri. Marek obo jeung salaki teh Allahu Akbar Karim. Oh alus-alusna make masker kot bebeakan ngajuri awak dibaru ku tarason kot kapok salaki teh weureu ngambeuna oge bahkan kamari mamang aya salaki dicurhat ka abdi Kang Dai ada hukumna teh sare jeung pamajikan kumaha kela cek abdi teh ari berbicara hukum antara haram jeung mubah ari haram teh Kang cek abdi teh akang entong ngalakukeun akang lamun sare ya teu sare jeung pamajikan
hukumna haram lamun pamajikan teu boga salah. Ngan hukumna mubah alias boleh lamun pamajikan boga masalah. Eta mah sebagai pembelajaran jang manehna. Ari masalah pamajikan akang naon? Hitu tuh wae da ieu. Wah, ieu masalah ceuk abi teh. Ibu tong kitu atuh Bu, da salah kitu boga irung atuh. Ieu ari hitu teh rada ditahan euy, ari keur awewe jeung salaki. Lain dibrotkeun. Tak benernya istri solehah mah gede hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Lain kamar teh kok kemula kok itu. Rek bisa nyin budak kumaha ari kamarna bau bekok. Sesengitan heula ceuk. Da sunah sesengitan gitu teh. Allahu Akbar. Tapi bapak tahan we Pak, bau-bauna pamajikan. Nikmati we bapak cing sabar. Da kumaha deui atuh da urang mah ibadah. Gitu. Ibu nak kudu ngarti, Bu. Komo pelbah keur ditangkep ku salaki teh. Kalah eta mah bab eta mah urang bahas na bab nikahnya. Oke, urang bahas bab tata cara gitu. Malam pertama tata cara tak engke eta mah dina bab nikah nya lamun diondang deui. Bade mah keur ngobrolkeun nyeun budak. Jadi aya aturan atanapi sunnah-sunnah Nabi nalika nuju ibadah gitu. Tong hilap ngadoa, tong hilap naon ngaranna teh euy eling ka Allah gitu Bu. Silih buka teh mari sholawat meh barokah sholatullah salamullah gitu. Keur hamil da keur hamil carita nama tos hamil jadi kieu sarana tuh. Son. Oh, Aya kene. Keberatan jadi kieu teh sarana. Operator can menang di Samsu. Operator can menang di Samsu. Naon bedana operator jeung nu maot? Nu maot mah hoyong sampurna, operator mah hoyong sampurna mil. Operator mah kudu diestokeun. Awas, kanan Cikopai, kiri di Samsai. Komo bari ngat. Cariosna eta ibu atos hamil, maka di dia oge masih keneh tarbiyatul aulad qoblal wilad. Ketika seorang ibu ngagaduhan janin dina kandunganana, maka seueurkeun amalan-amalan nu matak ngajadikeun anjeunna deukeut ka Allah jeung ka nabina. Matak aya syariatnya 4 bulanan, aya 7 bulanan. 4 bulan teh ku Allah dipaparinan ruh. 7 bulan disampurnakeun sagalana. Maka seueurkeun aosan Al-Qur'an. Apapun bacaanana nu penting Al-Qur'an eta hade. Lamun teu Al-Qur'an ku sholawatan, lamun teu ku sholawatan ku sedekah. Teh eta teh cara ngadidik budak. Nuju na tepan diajak, "Tun, ayo urang na tepan." Gitu. Aya batur anu kudu ditulungan, ayo utun urang tulungan tuh batur. Jadi keur hamil mah keur kakandungan mah eta teh urang teh keur ngadidik budak dina jero kandungan kene. Eta teh cenah daim bakal ka kuping gitu, bakal setiap ucapan kolot bakal transformasi teh naonnya akan mengalir ucapanana teh, ucapan anu sae bakal ngajarikeun budak janten sae. Emang tiasa nguping gitu budak? Tiasa. Nu dilakukeun ku eta indung jeung bapana bakal karasa kudu jadi budak nu aya dina kandungan. Mata kudu dididik, disolehkeun teh dina kandungan kene barangkali teh. Insyaallah. Komo upami pas 8 bulan ya. Pas 8 bulan seueurkeun aosan salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 8 bulan teh dari ari abi mah bageula dikandung kupun biang sanes 8 bulan 13 bulan abi mah iwal teuing abi mah kolot di jero kandungan ayeuna kolot di jalan bageula kolot dina jero kandungan abi mah 13 bulan mah 1 tahun leuwih lainna naon lilana teh abi mah loba kahayang we
Abi mah hayang jadi insinyur baheula dina jero kandungan si mama teh. Hayang nyen imah da sempit atuh. Tak pisan 8 bulan batur baker kalaluar abi mah hayang jadi PLN. Hayang boga listrik da poek. Kitu tah terakhir ka 13 bulan dina jero kandungan abi hayang jadi detektif, hayang jadi tim investigasi. Hayang nyaho saha nu sok bolak-balik nu botak teh malam Jumat. Tah 13 bulan abdi dina kandungan pun biang nuju ngawuruk santri matak abdi mah dilahirkeun teh di Parajan ku marurang kali santri ku istri gitu. Da pun biang teh lain kesalnya naonnya istilahna mah umur 8 bulan teh kaluar wae nanyakeun ka bidan jawaban nanyakeun ka paraji jawaban teuing cenah ieu budak teh meuli teh kaluar wae. Ari cek dokter mah cenah kudu disesar. Ari cek biang teh antepkeun saborojolna ditungguan satahun teh kaluar wae abdi teh. Heueuh cek biang da abdi mah teh apal atuh. Dugikeun ka 13 bulan saksina pun bapak, saksina pun lanceuk seueur nyebatkeun kitu. 13 bulan leuwih cenah di dinya mah. Heuh, mata kapura mah. Abdi mah mata hampura ka mah da panglilana baheula teh. Ada urang mah 8 bulan. Tak 8 bulan teh seorang ibu jeung seorang bapak seueurkeun eling ka Allah. Komo pelabah keur karaos ya. Ya, keur karaos pembukaan 1, pembukaan 2 seueurkeun istighfar, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5 kan dicana ka bidan. Pembukaan 6 dilebetkeun ka kamar, pembukaan 7 ditaikeun kana ranjang, pembukaan 8 ngadangukeun heula cariosan bidan toh akang ngadang ka atuh. Ngadangukeun cariosan bidan. Pembukaan 8 baru ngadangukeun cariosan caroge. Nah meuli hayang buru-buru ngadang ka atuh. Pembukaan 10 baru ngaheujeun. Tah dina ngaheujeun teh aya aturan nu disunahkeun nyaeta kudu eling ka Allah, ucapkeun kalimat takbir Allahu Akbar. Gitu aja. Si aja udah Allahu Akbar. Keur ngaheujeun teh siga teu areling. Wah. Bari nyekek salaki. Budak lahir salaki pae. Maksudna naon? Oh atuh sarada ida nyeri. Heueuh da kudu sabar da emang awewe mah kitu. Awewe mah dimuliakeun ku Allah sabab beda jeung lalaki. Kenapa wanita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita banyak sesuatu hal yang membuat dirinya sakit. Keur ngalahirkeun nyeri. Leres kitu? Allahu Akbar. Tuluy naon deui keur head nyeri. Terus kitu? Komo nu paling nyeri mah nyeri hatikeun ku salaki. Nyeri hati teh aja. Betul lamun dicarekan sok nyeri hati. Udah biasa. Oh udah biasa. Berarti eta mah ibu-ibu teraniaya. Pansa nyeri ngalahirkeun teh jadi ibadah eta teh. Terus kitu? Pan ibadah teh Pak. Aya ibadah nyeri, aya ibadah capek, aya ibadah nikmat mah. Ibadah nyeri mah ngalahirkeun, ibadah capek ngahajikeun, ibadah nikmat mah nikah. Tah nikah teh ibadah nikmat. Mata loba nu tos nikah hoyong boga budak, hoyong nikah deui. Hoyong boga budak karena ketika boga budak mah nikmat. Tah keur ngaheujeun teh eling ka Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Salakina oge kitu kudu ngadoa. Siga abdi kamari kan, abdi nembe ngagaduhan murang kali. Budak ukur lahir teh abdi mah buru-buru we ngadoa. Walaupun bidan sasangaman ka abdi, daing atuh cenah tong ngadoa wae bantuan. Heuh pan ieu teh bentuk ngabantuan abdi teh ngadoa teh. Heuh atuh ngilu ngaheujeun. Allahu Akbar. Banyak kudu ngaheujeun bidan. Ayeuna abdi teh nurut we ka bidan, heuh cenah mere motivasi ka istri. Oh kitu heuh sok atuh sok abdi ngaheujeun. Sok neng dibantuan ku aa. Alhamdulillah abdi teh heula keluar. Tah pas pisan. Da bukan ecelen
bari dibayangkeun awewe ya tah pa bisa ngagubrak gue ke alam dunia ya dengan suara oa tah si bapak teh entong rewas buru-buru sambut dengan kalimat Allah alhamdulillah, sambut dengan adan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu. Tapi entong gitu adana walaupun gitu adana mungkin bakal ngagarapa katureuwas anu santai we Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah gitu cing lembut dina cepil katuh teh komatana cepil kencana marhabaan keur diurusna keur diurus ku si bidan teh dibersihan komo lamun keur katirisan kan osok dideangkeun ku bidan teh diasukeun kana naon eta teh euy ngaranna teh heuh inkubator tah salaki teh kudu marhaba ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika diaiskeun ka indungna sarua salatullah salamullah beri diusapan gitu insya Allah ya kudu saling mengingatkan jadi ingat nanti ingat ke Allah we. Supaya naon supaya budak teh ngeusi kalimah Allah sabab budak nu kakana lahir teh eta teh ibarat kaset kosong kudu dieusian kalimah thayyibah tah terus pikitukeun teh ayu sina ismu bere ngaran nu alus kusaha ku bapana nupang alus-alus nate lamun teu ku bapana ku akina mun teu ku akina ku guruna tah ngaranan budak nupang alusna dina Al-Qur'an tapi tong kena-kena nupang alusna ngaranan budakna Al-Qur'an di aranan syaitonir rajim tanyakeun heula maknana ka ustad kitu lamun teu dina Al-Qur'an ngaran-ngaran nabi Muhammad ngameh barokah ngameh sae akhlakna atanapi nami malaikat atanapi tapaul ka ulama namina sapertos pribados ya Nanang Kosim abi tapaul ka pangarsa Kiai Haji Nanang Kosim kori internasional tahun 87 pabisan abi lahir ke alam dunia coba mun abi lahirna tahun 2018 pas Salman Amrillah jadi kori jadi ngaranna teh Salman Amrillah gitu lamun teu tapaul urang teh namian budak teh menta ka guru pangarsa abdi gaduhan urang kali abdi ngalap barokah ti pangarsa nyuhun ke nami nu sae eta ngalap barokah tah ieu mah teuing ngalap naon ieu ngaranna parel teuing di mana ieu parel berenang ka si parel ka tukang sebelah Ramadan tak pasti lahir lah ya mah bulan Ramadan si parel eta di TikTok nih seblak parel baik kumaha abdi we atuh parel teh ieu teh dangaran kekinian atuh da baheula mah ngaran lalaki moal jauh tinggaran Udung Ata Kardi Asep Agus eta mah singkatan anak gajah umur setahun Farel itu yang Farel Farel berenangnya Farel tak itu pasti lahirnya teh di Narel Ramadan lahirnya di bulan Ramadan ya Allah mudah-mudahan cek Farelnya cing saya nah cenah deui ari ngaranan budak teh beut kudu alus sagala sabab ngaruh bu engke di akhirat barudak urang teh bakal dipanggil kudu jadi kolotna sesuai jeung nama nu dibikeun ku kolotna di alam dunia pan teh urang teh dipisahkeun ku Allah teh kolotna di mana budakna di mana kolotna ngagero budakna Farel di mana Farel atak cing sae namian budak teh tah lamun tos sae tong digogoreng kade tos sae tong digogo nami sae budakna hideung kamananya si bujur katel entong kamananya si borokokok kan gitu kolot lamun geus pusing yang harapan budak keluar kata-kata nu teu pararuguh teh bahkan barudak anu teu beunang diatur mah geuningan kolot teh kadang hilang ingatan nah di didinya mun itu beunang bisa diatur ku kolot teh anak sakasi
nyaho anak manehna cing sadar kalau teh bahwa budak nu dilahirkeun teh teteh keluar dina lingkungan keluarga urang bilang naon atuh mata awas ibu jeung bapak kudu sadar yen budak teh amanah ti Gusti Allah. Mata aya tugas naon wa ayu dibahu bere pendidikan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak anu lahir ke alam dunia dina kaayaan bersih fa abawahu yuhawidanihi ayu nasranihi ayu majizanihi ngan tergantung kumaha cara ngadidik nu jadi indung bapana. Mata saur Allah kumaha wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngalungsurkeun manusia ke alam dunia melalui perut indung maranehanana la ta'lamuna syai'a, maranehanana teu arapalna naon. Wa ja'ala lakum syama'a, Allah mere pangdangu, Allah mere cepil jang ngadanguna. Wal absar, Allah maparinan soca jang ningalina. Wal afidah, Allah maparinan panangan. La'allakum tashkurun, supaya aranjeun kabeh mensyukuri nikmat eta budak. Budak teh eta teh amanah kanikmatan nu ku Allah dibikeun ka urang nu jadi indung bapa. Maka kudu dididik sa alus-alusna, dididik sa soleh-solehna, dididik sa bener-benerna. Bahkan saur Allah wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah ngagerok kasadayana indung jeung bapa, hei kolot-kolot, hei indung bapa, tong ngarantep ka barudak-barudak anjeun dina kaayaan lemah. Tuh eta Allah ngagerok ka urang nu jadi kolot, tong diarantep budak teh dina kaayaan lemah. Dina tafsir Jalalain karangan Syekh Imam Muhammad Jaluddin Al-Mahalim sareng Syekh Muhammad Jaluddin As-Suyuti, kalimat lemah di dieu teh tong diarantep barudak dina kaayaan lemah akidah. Bu, nanu penting mah lemah akidah. Kade tong diarantep, pentingkeun akidah barudak urang teh. Lamun budak lemah akidah, yo daungkeun. Ngajadikeun urang bakal cilaka. Sakali deui, lamun budak lemah akidah ngajadikeun urang nu jadi kolot kabawa cilaka. Mata akidah mah nomor hiji. Kudu dikuatan akidahna. Kunaon nguatan akidah budak dai? Ku ibadah, ku salat, ku ngaji. Amin atuh. Sok kuatan akidah barudak urang teh Bu. Pak cenah jadi ahli salat. Da barudak ayeuna lamun dititah salat teh kadang lain ngagugu kadon nitah deui jang tos salat ari bapak geus acan kan kitu. Mata ayeuna mah kudu dicontohan. Da barudak ayeuna mah palinter Pak Bu. Apa yang mereka lihat dilakukan, apa yang mereka dengar direkam. Barudak ayeuna mah mata kudu jadi contoh kolot teh. Da kolot teh madrasatul ula. Laras kitu. Mata saumpami budak urang hoyong jadi ahli salat, ibu ramana kudu jadi ahli salat. Tong hararese kana salat teh. Punten ieu di dieu sok hararese kana salat indungna bapana. Dijawab Bu, jangan ada dusta di antara kita. Dina sholat subuh, weh punten hararese guga subuh, bapak antara ibu. Ulu ngaku. Ibu lamun si bapak hese guga subuh ku ibu sok dikumaha. Tekengeng eta teh suul adab. Pamajikan ningali salah ke hese udang subuh kudu dibantuan hudangna. Dicium tarangna Pak gugah Pak salat heula. Gitu. Lamun dicium tarangna teu gugah wae letak dah dirna. Lamun teu diletak dilap da geuleuh dihamot eta. Lamun dah dirna dielap teu gugah wae dadana diusap. Pak gugah Pak tos subuh Pak salat heula ajak barudak salat itu pamajikan nu alus mah. Upami dadana diusap teu gugah wae patuanganna usap. Pak gugah Pak tos subuh
upami dadana diusap tegugah, patuanganana diusap tegugah, tuurna usap gitu. Si ibu mah pasti yang usap nu lain. Tuurna usap pak, gugah pak. Lamun diusap tuurna teu gugah wae harewosan cepilna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka rahmatullah salaki aing teu udah. Insyaallah moal eca. Kudu jadi contoh pak, tong kitu. Kade di dieu bisa nu salat duha make kunut. Aya di dieu nu sok salat duha make kunut. Heuh salat subuh jam 8. Eta teh direkam ku barudak teh. Ah da kolot abdi oge kitu subuhna jam 8. Ibu bapak kaum muslimin, nah urang buat kudu mentingkeun akidah barudak urang, sabab mentingkeun akidah barudak urang teh ngajadikeun urang bisa tepi ka Allah. Bahkan bisa ngajadikeun budak urang nepikeun urang ka Allah. Lamun barudak urang lemah akidahna, maka urang saalus-alusna ibadah, bahkan lamun teu dititah eta budak saalus-alusna ibadah urang, tetap urang moal bisa nepi ka Allah. Komo lamun urang ngageduhan budak tos akil balik, kade perhatikan bu, akil teh berakal, balik teh balik. Jadi nak kita sapina genre geuningan. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina balik, eta salasun ayat 3 tamamu khamsa asarata sanatan. Ari anu kahijina eta budak geus sampurna umur 15 tahun, fidakari dilalaki wal unsur jeung di awewe, wal ikhtilamu jeung ari anu kaduana ngimpi jima, fidakari dilalaki wal unsur jeung di awewe, wal haidu jeung ari nu katiluna head fil unsa di awewe hungkul litis isinina karena geus sampurna umurna 8 tahun. Perhatikeun bu, bisi boga budak 15 tahun geus ngimpi jima, cirina budak geus ngimpi jima mah tingali hudang sare bisa anu ngacai. Tuluy budak awewe terutama bisi tos head, berarti eta budak teh geus balik ibu. Komo ayeuna mah barudak awewe saacan 8 tahun oge tos head. Faktor dari makanan yang mereka makan. Barudak ayeuna kan tuangeunana ararane bu, beda jeung urang. Urang mah baheula bala-bala jeung bajigur. Barudak ayeuna mah hot dog bu, hot teh panas, dog teh gogog, gogog panas di imam ayeuna mah. Hamburger barudak ayeuna mah imamna we. Hamburger, ham teh di imam, bur teh hamburger pasti kolotna. Mata Allahu Akbar. Perhatikan jurungkeun salatna gitu aja ku bapana teh salat. Siga Kanjeng Nabi Pak ngajarkeun salat ka Hasan Husein. Pan Hasan Husein nuju belia nuju alit keneh. Eta teh pada malana teh amang wae. Kumaha Rasulullah ngajantenkeun incuna supados janten ahli salat. Nuju amang diajak. Ari dunia anak-anak teh senangnya bermain. Diajak ku Nabi supaya manehna bisa init sholat ku Nabi diajak nate bari di pangku bari di akod. Saur Abu Bakar, saur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah tos wios ka abdi di pangkuna bilih berat. Saur Kanjeng Nabi kumaha wios meh atokeun di pangku ku akina. Akhirnya ibu bapak Hasan di pangku gitunya di akod, Husain di ponggo. Ku Kanjeng Nabi teh dongkap ke masjid, di lebat masjid Hasan Husain lompatan. Apakah Rasulullah dan para sahabat mengusir Hasan Husain keluar? Tidak. Kumaha dirapihkeun, dipisahkeun. Sahabat dipayuneun, eta Hasan Husain dipengker, dipisahkeun gitu. Ari kolot ayeuna mah ningali budak hareure di jero masjid teh diusir. Tong hareure wae, ganggu kolot keur sarolat. Ayeuna barudak teh embung asup ka masjid da dicarekan wae ku kolotna. Padahal konsep Nabi mah ketika anak-anak bermain di dalam masjid teh bukan diusir tapi dirapihkan, dipisahkan jajarannya. Tapi sok sanajan kitu tetep nu ngaranna budak mah ulin we geuningan. Dina eta hadis diterangkeun nalika Hasan Husain dirapihkeun ku Kanjeng Nabi, nalika Nabi menuju sujud, Hasan naik kana punggungnya Rasulullah. Jadi Hasan naik kana punggungnya Rasulullah, Husain naik ke leherna Rasulullah. Jadi Rasulullah keur sujud teh ku Hasan Husain teh dipake ku kudaan. Dugikeun ka Rasulullah hese cengkat bu. Allahu Akbar. Rengsen netepan para sahabat naros, ya Rasulullah, apakah tadi engkau menerima wahyu dari Allah? Tidak.
Lalu kenapa tadi ketika sujud engkau begitu lama? Apakah kalian tidak tahu ketika aku tadi sujud ada Hasan dan Husain di atas pundakku dan punggungku? Apa jawaban para sahabat? Kenapa engkau tidak mengecagan ya Rasul? Naon atau mengecagan? Naonnya mengecagan teh? Mengecagan? Menurunkan itu bener. Nunggunakan bahasa teh Allah apa? Ini mah supaya keren mang pakai bahasa Indonesia. Nah salira teu ngecageun tameureun kitu alus nama. Nah salira teu ngecageun Hasan Husain nuju eta Hasan Husain naik kana tonggong salira waktu sujud. Kumaha walaran Kanjeng Nabi diantepkeun ku kami meh manehanana arapaleun kumaha sujud nu bener. Subhan kitu Bu ngajarkeun barudak teh kudu kembali ka baheula. Ayeuna mah teu cukup ku cariosan, teu nyampe barudak ayeuna mah ku cariosan urang mah. Beda jeung cariosan kolot baheula, kuat ieu na. Naon sababna? Da kolot urang baheula mah atuh teu leupas ku kalimah thayyibah. Jadi kekuatan bahasa asukana ceuli urang bahkan nepi kana hati urang, ku urang diturut. Ai urang ayeuna Allahu Akbar. Boro-boro nita salat disingsinan ku pamali barudak ayeuna teu percaya. Abdi baheula diinjak suku ku babaturan, dah hayang diinjak deui da sieun paeh indung. Padahal mah urang teh kudu ngarti yen urang teh kudu ngahargaan batur. Kitu cek kolot baheula mah. Tapi da urang mah Allahu Akbar. Mantul gitu, ngomong kanu jadi budak teh di kupingku cepil katuhuna kaluarna cepil kenca. Mata ayeuna kudu konsep baheula teh diangge ibda binafsik. Bahasa Rasulullah mulai dari diri sendiri gitu Bu Pak. Insya Allah sok kudu pastabikal khairah urang babarangan kuatan akidah urang deketkeun diri urang jeung barudak urang teh ka Allah pastabikal khairah berlomba dina kahadean antara kolot jeung budak teh beriringan. Insya Allah ibu ngadukung ibadah salaki miwarang ka istri gitu. Jadi saling ngadukung Bu, ibu araya keneh. Ibu sok ngadukung caroge natepan. Bentuk dukungan anak kumaha cenah dai? Nalika caroge bade natepan, siapkeun anggeanana nu pangsaena, gitu Bu. Sok tara. Lamun caroge rek Jumatan, osok paneuheurkeun caina. Osok disiapkeun sarungna. Tuh tara cik si bapak. Da ieu mah boga salaki salat sorangan make baju partai diantepkeun. Bawa salaki teh tong diantepkeun mun rek salat make baju partai teh ibu. Bisi naon? Bisi dibaraca nu ditukang. Coblos nomor 8 PKS. Udah gigir ngomong, urang mah mau nyoblos eta. Urang mah nyoblos P3. Udah gigir ngomong deui, salat tong ngomong batal. Udah gigir ngomong deui, untung urang teu ngomong. Ini batal kabeh. Gara-gara eta si bapak make kaos partai. Salaki rek Jumatan, sok siapkeun sagala rupana. Tong sabekeun ka salaki miwarang. Mah, mana kolor bapak rek Jumatan? Tuna tolombong. Astagfirullahaladzim. Panjenengan atuh mah cokot sorangan bapak ada boga suku. Ayah pamajikan nu kitu. Astagfirullahaladzim. Caroge nyana kolor nyaliran tolombong. Ai keur salat ke garo da merang atuh. Tolombongna urut moe pare. Habisan keruku kolorna teh morosot. Beres salat teh tingali, kolor pamajikan geuning nu dipake. Ternyata eta salaki salat salah make kolor. Mata pamajikan kudu nyiapkeun salah kerek salat teh nyiapkeun kok kopiah, hari kolor mana penting. Kade bapak-bapak sholat teh make kolor. Kade teu nyaman teu make mah. Saalus-alusna sarung nu dipake teh make kolor mah moal nyaman gitu. Kade tuh nyalikeun mere cai segede kieu. Yang cai, iya cai deui. Teh cai murah. Ibu
Ibu area kene karek TV mana bete ngawas teh tuh budakna jeurik ibu tah budak jeurik itu teh ibu tong diantepkeun sok sholawatan lamun teh sholawatan sok bekem rek teh ceri kumaha atuh budak teh nya hidungna seserian ada budak mah kecekek ya Allah mudah-mudahan abdi sadaya cing jaranten ahli ibadah terutama ibadah sholat nah urang beut kudu mentingkeun karena sholat bu sabab da sholat mah lain kewajiban hungkul tapi kabutuhan naon cenah bu kabutuhan orang dunia akhirat di dunia sholat teh mencegah perbuatan yang keji dan mungkar di akhirat ngajadikeun urang salamet awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amali sholati amalan nu pertama kali dihisab dari setiap hambanya eta amalan sholat fa in saluhat qad aflaha wa anjaa lamun sholatna alus bari bener maka beruntung jeung sukses eta jelema wa in fasadat wa qad khaba wa khasara tapi lamun sholat teh bener maka cilaka jeung rugi eta jelema naudzubillahi min dalik mata utamakeun sholat meh Allah ngutamakeun urang sadayana bentuk urang nguatan akidah bukan hanya ku sholat tapi ku tolabul ilmi bagaimana caranya kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya kepada ahli ilmu yang benar kesanadannya sampai kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab lamun urang berguru kanu teu bersanad ka Nabi maka akidah urang oge kadituna teh bakal ngaco. Sekarang kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi pondok pesantren Al Zaitun anu ngubrak-ngabrik akidah umat Islam pedah viral di media sosial. Pertama dina cara sholatna tuluy dina cara penyampaian salam dan lain sebagainya, kemudian pernyataannya yang keluar dari ajaran. Lamun urang teh salah ngaji, lamun urang salah ngaguru, urang oge bakal cilaka akidahna. Naudzubillahi min kade bu eno geus loba fitnah akhir zaman teh tarurun jelema-jelema anu teu pararuguh. Mudah-mudahan urang teu kabawa sakaba-kaba nya matak lamun masantrenkeun budak teh cing bener mun masantrenkeun budak teh cing bener ayeuna mah kudu jelas geus nu bener maka pasantren NU mah geus jelas guruna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain ka mazhab Soekarno si eta mah mazhab Soekarno ngelo kan urang mah mazhab teh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini mau mazhab Soekarno. Orang mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eta mah assalamualaikum. Salam. Awas eta teh salam teh salamna umat Kristen, lamun make salam alaihim eta teh salamna umat Yahudi. Manya ucapan batur dipake ku urang, pada eta teh geus keliru. Sedengkeun salam teh dina salat. Lamun ayeuna ngarubah salam jadi gitu berarti urang geus keliru akidahna. Naudzubillahi min nyebutkeun Al-Qur'an buatan Nabi Muhammad surga eta mah hanya hayalan eta omongan-omongan nu kalaluar teh eta teh fitnah unggul fitnah dajjal nu sabenerna teh nu kitu ngan urang kadang terlalu asik dengan situasi dan kondisi anu ngajadikeun urang teu peduli baik dah lain urang baik dah urang mah moal kabawa tapi lamun urang henteu merhatikeun atanapi teu paduli urang nu bakal cilaka. Naudzubillahi min mata kudu hati-hati ayeuna mah kudu hati-hati ningali zaman ayeuna mah teu pararuguh maka kudu loba nyekel ka Gusti Allah kudu loba muntang ka ulama ayeuna mah ameh naon
ngameh selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Sebab urusan akidah memang nomor hiji mang teu bisa diheureyan nya eta sok garaul di NU ngameh urang teh karuat akidah urang, akidah aswaja, akidah ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah urang mah tong sabikeun ka nyieun deui akidah nu lain da salian teh eta udah dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Tapi alhamdulillah urang mah disalametkeun nya ku kolot urang, ku guru urang, sehingga urang boga akidah anu bener-bener nyampe ka baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngajarkeun ka saha? Ka barudak urang. Lamun urang teu bisa ngajarkeun, tah titipkeun ka ustad alias pasantren ke sakali deui naon cara Bu? Tah kitu. Pasantren keun. Bung cenah deui asieun buduk budak abdi. Ka mana wae ngomong teh. Ya abdi teh leutik masantren sugan boga buduk henteu sok pariksa. Teu boga buduk ngan tapakna loba. Lamun budak masantren tuluy budak teh buduk, maka budukna teh jadi barokah. Semakin loba buduk maka semakin loba gegetret da atel buduk teh. Barukan kumaha buduk. Ngan ngabarokahkeun eta buduk budak keur masantren ka indung bapa. Indung bapana bakal asup ka surga gara-gara kubudak. Banyak asup ka surga kubuduk atuh. Kade urang teh bisa asup ka surga teh kubudak. Ngarujuk karena hadis ida mata di mana-mana maut sa ibnu Adam anak cucu Adam in kotoa maka bakal terputus naon amaluhu amala eta anak cucu Adam ila min salasin kecuali tilu nu moal putus sedekahun jariyah sedekah jariyah. Sedekah teh naon boga duit dibikeun ka jalma nu ngabutuhkeun eta sedekah. Ari jariyah boga duit dipake mayar SPP budak nyumbang ka pasantrenna teh jariyah. Au ilmu yang tapaubi ilmu manfaat bari diamalkeun. Budak di pasantren kan boga ilmu dimanfaatkan, maka eta nu bakal ngocor ganjaran anak dugikeun ka indung bapana sok sanajan indung bapana tos teu aya. Amin atuh. Au waladun salihun yad'ulah budak nu soleh bari ngadoakeun barokah di pasantren keun eta budak teh soleh ngadoakeun tiap waktu ka kolotna sok sanajan kolotna tos teu aya maka eta ganjaranna tuluy nyampe dugi ka kolotna. Alhamdulillah mata pentingna urang ngabogaan budak nu soleh teh ngameh bisa nyalametkeun urang peupeureueun urang ibadah biasa-biasa atuh kolot atuh budak-budak urang jadi kena ahli ibadah meh urang katulungan ku budak urang peupeureueun urang mah elmuna terbatas atuh budak-budak urang elmuna tak terbatas atuh urang bisa diingetan ku budak dunia akhirat disalametkeun dimuliakeun ku budak dunia akhirat. Amin atuh Bu. Ya, didoakeun mudah-mudahan cing ari rezekina jang masantrenkeun budak. Entong sawekeun ka aya prinsip kieu. Ah dai boro-boro masantrenkeun budak, jang hirup sapopoe oge eueuh. Kaayaan abdi mah lieur eueuh ragam teh aya. Tong dugikeun ka kitu prinsip teh. Nya. Lamun urang masantrenkeun budak, masantrenkeun budak insyaallah rezeki urang teh bakal ngalir tuluy. Kumaha cenah dai lamun beak bekal tuluy budak teh kalaparan moal mungkin masantren kalaparan abdi oge baheula beak bekal nungguan tuang babaturan we bari ngadoa ka Allah cing nyaresa Gusti asli bro jadi lamun aya nu balik ka imah teh ku abi mah ditungguan supaya mawa adrahi jomet ka ditu teh abi mah Bu lamun keur beak bekal teh kitu kalakuan teh nungguan babaturan nya sak mame diperlukan ku uyah ku abi teh alhamdulillah teu ngeunah bergagaro budug mangho mam teh hoda ku guru teh titah nalar itu titah nalar ieu walaupun teu bisa wae da si buku gagaro budug atuh fa'ala yufa'ilu mufa'ala tahu wa fi'alan alhamdulillah hafalan teu katalar budug lede tapi eta teh budug teh bakal ngalir barokahna ka kolota kolota mah ngeunah we digawe tanu disebut ganjaran teu digawe teu kitu tah ibu menang ganjaran tapi teh ibadah tiasa kumaha carana budakna pasantrenkeun budakna jadikeun ahli ibadah ibu nak keur teh ibadah ganjaran mah meunang we siga juragan kontrakan gawe henteu tiap bulan nerima duit
Gitu Bu boga budak nu masantren mah. Amin atuh Bu. Ya, mudah-mudahan Allahu akbar. Ya Allah, mudah-mudahan barudak kurang cinggareduh kasabaran, kasadaran hoyong malah santren. Ameh karuat akidahna kaloba ilmuna. Subhanul yaum rijalul ghad. Barudak ayeuna ulama-ulama di masa yang akan datang. Mana suara barudak? Barudak. Pemarana itu barudakna. Pasti sarare ditareundeun di imah. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tuluy saja bina kuatan akidah teh bere ilmu nu seueurnya, ilmu agama, ilmu pengetahuan. Sakolakeun oge cing luhur kade lamun di pasantren teh sakolakeun oge. Sakolakeun mah itu penting cenah da bapana oge. Sakola cukup we SD. Tong disarwakeun jeung urang, Pak. Dari urang mah zaman ti kotok di lebuhan. Budak urang mah Bu disebut oge ayeuna zaman digitalisasi. Komo engke mah 10 20 tahun yang akan datang barudak urang bakal menghadapi zaman robotik. Kabeh make robot. Karyawan geus eueuh nu ngaranna jelema kabeh make robot. Tinggal di Jepang, di Cina, pelayan restoran sudah bukan manusia tapi robot anu mere tuangeun ka tamu teh, ka anu tuang dina eta restoran teh. Ibu oge engke ngalairkeun moal make bidan. Make robot, make remote. Ibu mah tinggal ngadangukeun carosan bidan. Tinggal pencet open berenang. Borojol ya budak teh kitu. Marukan kumaha engke mah. Matak sok sakola kencing luhur gelar S1, S2, S3, S4, S0, S2, S3 kadinya. Bisi belegug dibobodo ku batur cilaka. Mana ya jelema nu belegug dagang peuyeum ka Jakarta. Pareum. Cuk orang Jakarta, Bang Tape sini. Punten sanes tempe ieu mah peuyeum. Apa kamu bilang? Tadi bilang di kilo ieu mah. Dasar kamu gila. Tuh gula, daun cau ieu mah. Pergi kamu. Ya kan tenang juragan tengah ngeragi mah mau jadi peuyeum. Jadi nu belagu mah asa nu bener ya ngomong. Allahu akbar. Jadi TKI ke Arab ditanya ke orang Arab, "Ma ismuka? Min aina anta?" Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Baru kana didoakeun. Ya kok ditanya ngaran jeung di mana? Der disangka ngadoakeun. Hayang meuli korma 2 kilo bingung ngomong bahasa Arabna. Mang, korma 2 kilo, Mang. Orang Arab ngerung. Naonnya 2 kilo bahasa Arabna. Ingat karena sholat subuh 2 rakaat. Mang, korma rakaataini. Ari jelema belagu. Ningali mall disangka imah gede. Gelo imah meuli gede. Ya eta teh mall. Bete pantok mall teh muka tutup sorangan. Gelo imah gede aya jurigan. Asup ka mall AC ngehebos. Hei, meuli muringkak. Ningali jelema ka luhur. Jelema lewat ka mana? Malah labring lewat lift. Dina lift tulisan open. Kang, tong asup Kang di situ tutung. Ayo keluar orang negro, orang Papua. Tuh, akan mau asup jadi tutung. Nu belagu mah kitu we. Jadi ripuh nu belagu. Tapi nu pinter mamang loba akal. Nu pinter mah. Nu pinter mah bisa nyebutkeun ketidaktahuannya teh, bisa disebutkeun nu pinter mah. Pan jelema teh aya anu nyaho tapi batur teh nyaho. Eta mah salamet. Aya manehna teh nyaho, batur nyaho cilaka. Nu pinter mah manehna nyaho, batur teh nyaho. Nu pinter mah kitu. Pun guru kamari tah. Ngobrolkeun pun guru di Manon Jaya. Dicanak jalan-jalan cenah. Ji cenah hayang jalan-jalan lah akang ka Bandung dibawa ke Asia Afrika. Lapar berenang Kang urang tua heula ka warung nasi Padang sederhana. Oi. Pan di rumah makan Padang mamang nu pertama keluar teh kobokan. Ku akang diuyup eta mah. Abdi rewas. Akang eta mah sanes eueut eta mah kobokan. Anjeunna pinterna luar biasa, nyumputkeun ketidaktahuan. Nyalahkeun urang. Didinya teh apa? Lain kobokan ieu teh obat nyeri cangkeng. Komun aya jeruk nipis kieu mah oh, ieu teh lamun diinum teh matak seger kana awak. Oh kitu Kang. Nurutan we abdi teh. Hargaan guru. Papisan beres tuang
anjeunna teh hayang kopea nu dagangna budak gaul akang naros jang sabaraha kopea cek budak gaul ceban akang teu apal ceban kumaha nu pinter ngajawabna tong ceban jang ningnong we eta budak gaul tukang kopea kaget kakarang adenge ningnong pak naon ningnong ningnong sabaraha pak ari ceban sabaraha urang ningali seuri we cek eta budak gaul tukang kopea ceban mah 10.000 pak ningnong 5.000 jadi lu pinter mah loba akal gitu patak tong belegug ngerakeun aslina bohuk di boruman bungut di bodasan ari bohong barudak ayeuna mah kitu Bu irung dipirising otak miring ceuli ditinik calana tibalik poket di rantean modal di tengah kebon barudak ayeuna mah gaya diheulakeun amit tuh teuing aya nu kitu geuleuh amit barudak ayeuna mah kabawa sakaba-kaba awak ditaratawaan keren orai kobra di dieu orai liong dibukakeun bajuna aya tulisan jagalah kebersihan amit kadang eta gaya budak teh sok diturutan ku kolot teh kadang ayeuna mah lain kolot anu nitah bener ka budak tapi kolot nu kabawa teh balik ku budak Allahu akbar budakna make rok mini indungna hayang ngiluan aduh neng meni geulis make rok mini ai mah pantes entenya make nu kitu hayang nyobaan dan aduh make rok mini ibu asup kana elap diuk ngadangkak Allah apa atuh kaangingan ngagelebug ayo nu make lejing oge nurutan anakna marake lejing geuleuh lejingna teh merecet warna koneng gambar SpongeBob ini ke pasar tumpah aya di aya pasar tumpah ari ibu sok sarenam tara oh tara nanaonan atunya tandur atau tapi naon nyebor di dieu tandur atau tapi panen tak ari panen teh ibu make baju teh anu buni gitunya ka hiji merang kadua teu pantas we lamun marake lejing osok marake lejing lamun panen osok nyebor make lejing gitu kudu osok cenah tah lamun make rok entong sabeutkeun kapal balap-balap antara lejing jeung bujur teh orat nya seueur kitu bisa nonggeng berewek soek mit-mit bisa ditukangeun aya ustad da ustad oge resep kana bubur begitu naon sababna kolot ayeuna sok kabawa gaya ku budak sabab loba kolot ayeuna penasaran ku ngarasaan zaman budak ayeuna padahal kolot mah tong kitu da urang mah geus pernah pengalaman anu baheula urang mah kolotnya geus pernah ngalaman anu baheula ari budak urang mah bakal ngalaman di masa yang akan datang berarti kolot kudu bisa mere pelajaran ka budak supaya pengalaman urang baheula anu salah teu dilakukeun ku eta budak supaya jadi bakal nalika eta budak yang ngarupan zaman yang masa yang akan datang gitu kalau halus mah amin atuh Bu jeung urang teh kudu boga prinsip budak urang kudu leuwih alus daripada urang budak urang kudu lebih sukses daripada urang lamun urang jadi petani atanapi lamun urang jadi karyawan budak urang nu kudu nu boga pabrikna kitu prinsip kolot ayeuna mah kuduna teh tong sabikeun ka stagnan gitu stagnan teh naon nya anger kitu kolotna kitu budakna oge kitu urang teh kudu aya metamorfosa perubahan lebih baik lagi lebih maju lagi nya matak di dieu pentingna tong diarantep barudak dina kayan lemah teh lemah akidahna lemah ilmuna lemah ekonomina cenah usaha cenah jadi usahawan cenah jadi naon pekerja keras cenah jadi orang yang sukses insya Allah tugas kolot masih lamun dibahas mah
Ya Allah, mudah-mudahan urang sadayana cing janten kolot-kolot nu dipaparinan kasabaran ku Allah dina yang harapan budak zaman ayeuna. Dan penting mah eta Bu, sabar na ngadidik budak mah. Nya, naon cara Bu? Sabar dalam kurang-kurangna teh sabar yang hadapan budak ayeuna. Mata naon ngaranna teh euy, dongkol tiap poe. Tapi lamun ku sabar mah insyaallah ingat ke Allah. Ieu teh titipan. Oh, ieu teh amanah. Oh, ieu teh rezeki. Itu teh sabar, tong bosan ngadoa Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Itu Bu, tuluy bere motivasi anu sae demi kemajuan barudak urang. Lamun nyarios cing sae naon sababna? Sabab cariosan kolot mah saucap nyata saceduh metu saucap nyata. Tidak ada ucapan yang nyampe kepada Allah kecuali ucapan kolot kanu jadi budak. Matak doa teh anu diijabah gancang mamang ayat 3 Mang. Hiji kolot kanu jadi budak, 2 jelema anu di perjalanan, 3 jelema anu teraniaya. Tah ku Nabi ditempatkeun doa kolot kanu jadi budak eta teh doa anu paling ijabah. Bujeng-bujeng ngadoa dimimitian ku sholawat. Nyarios we ya Allah jadikeun ieu budak cing jadi budak anu pinter, bakal pinter. Amin atuh. Nya lamun budak nyeun kasalahan entong disalah-salah. Nah didinya meni bodoh-bodoh teuing. Siga bapana komo nyalahkeun salakina kitu. Entong kitu. Pinter janten naon. Ayeuna ieu nilai rapot kot kadaruruk ieu. Tapi sakieu oge alhamdulillah. Ajarkeun bersyukur ke Allah. Ajarkeun supaya bisa mikir anu panjang, entong sabekeun ka dibere keputusasaan. Nah ini dinya disakolakeun teh bodoh wae. Nah ini dinya meuni teu bisa wae, nilai buktina nilai meuni hancur kieu. Nah meuni bodoh-bodoh teuing. Eta teh karekam ku budak teh. Hiji malesna, nu kadua bodohna, nu karekam ku budak teh. Matak lamun budak nyeun kasalahan tong disalahkeun tapi dibenerkeun kitu. Loba barudak anu ayeuna putus asa akhirna broken home dari carekan we ku kolotna. Jadi konsep nyarekan budak aya beberapa konsep. Anu kahiji ngingetan dengan cara lemah lembut. Yang kedua ngingetan dengan cara keras. Keras bukan berarti kekerasan, tapi dengan cara tegas. Bahkan Nabi ngajarkeun lamun budak embung salat sok cabok. Cabok di dia, lain dikepret, lain digampleng, tapi dicabok bujurna penuh dengan kasih dan sayang. Jadi konsep kolot teh kedah seperti segitu. Hari abi mah dan ninggal ieu mah kasepuhan anu saroleh-saroleha. Insyaallah ngadidik murang kalina oge saroleh-saroleha. Nya ngadoa ka Allah mah mudah-mudahan urang dipaparinan kasabaran, kakiatan dina ngadidik murang kali dugikeun ka urang jeung murang kali urang lebet ka surgana Allah khalidina fiha abada kekal abadi salilana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus tos 2 jam cekapnya. Tuh tinggal. Tadi naik setengah 10, ayeuna setengah 12. Alhamdulillah. Dari ngaji mah rek sakeun rek lila anger amplop geus dirapet mulai perubahan. Tapi alhamdulillah abi mah teh beuki amplop nu penting mah ikhlasna isina. Justru ka diterek nangan amal amplop. Mun salah wae. Ka urang ngobrolkeun bab amalnya sama diondang deui. Abi teh rek masihan oleh-oleh ke orang dia. Ieu teh abi teh ngahaja di Bandung di pasantren nyanak cai ibu bapak. Ieu teh kanggo ibu bapak bilih haus. Kitu sabab ieu teh cai teh upami deueut bakal leungit hausna. Tah ieu teh cai ajimat, Pak. Cai ajimat teh nami pasantren pribados. Tah hadis binikmat, Pak. Gaduh santri 400 jalmi. Diajar nalar Quran, diajar nalar kitab, nalar hadis. Tah produk santri abdi teh ngadaramalan cai azimat. Dinamian azimat air zikir sehat untuk umat. Jenis caina jenis cai alkali ieu teh Pak. pH-na 9,8. Ari cai nu pH 9,8 teh nyaeta cai jam-jam. Cai jam-jam teh pH-na 9,8 Pak. Tah mata ieu teh sami jeung air jam-jam ngambedana. Bentena air jam-jam ciptaan Allah, moal aya nu tiasa nyaingan sehebat air jam-jam. Ieu mah buatan manusia, ieu mah supaya bisa ber-pH.
ari cai nu tiasa ber-pH alias pH-na tinggi tiasa mengobati segala rupa penyakit. Tah ieu teh tiasa ngadamangkeun membuang racun dalam tubuh. Nah awak urang teh pan aya racun dina makanan dan minuman. Makanan minuman anu amis-amis numpuk racun jadi penyakit namina diabetes. Wami atanapi tuang nu gurih-gurih numpuk racun janten kolesterol. Nah terus nu kadua melawan infeksi. Infeksi teh naon? Asupna kuman kana awak. Ieu insyaallah kuman virus bakal teu aya. Jadi sehat urang teh. Memperbaiki organ tubuh yang rusak. Menyehatkan jantung dan aliran darah. Ibu bapak gaduh jantung? Gaduh, teu maot. Menyehatkan kulit, wajah dan mata. Nah, ieu oge upami deueut ditamaskeun, ieu teh nyehatkan kulit ibu. Nah, ibu bisa awet muda komo nini-nini sok tamas ku ieu. Akan bertahan ke nini-niniannya. Tidak akan terlalu nini-nini itu maksudnya. Glowing biasa da ieu mah cai alkali. Jadi upami di tamaskeun teh sadayana virus, sadayana penyakit kulit teh bakal damang gitu. Nu jerawat oge bakal garing, bakal sehat. Tah mencegah sakit sendi, nyeri awak, memperbaiki gangguan kesuburan, memperlancar sistem pencernaan, mengurangi resiko kanker dan tumor, menormalkan kerja kelenjar dan hormon, mengobati stroke, asam urat, ginjal, rematik, diabetes, asma, gula darah, darah kental, menambah tenaga. Seueur pisan ieu manfaatna. Hoyong. Sok peser 20.000. Oh. Ieu teh kanggo masjid, abi teh nuju ngabangun masjid, abi teh butuh dukungan. Tah bilih bade beramal jariah, wah bilih paparinan ieu cai gitu, tah ieu teh 20.000. Niatna tong meser, niatna jariah, margi 100% kanggo masjid. Kan omat tong dicampur jeung cai biasa, sabab ieu mah cai alkalin. Lamun dicampur sareng cai biasa, ieu teh bakal janten cai biasa, janten netral kana. Deueut ku ibu-ibu nu hamil, sae ke budakna bakal bodas, sok sanos ibu bapana hideung. Sok cobian. Nya. Tangan ke bakal keluar kesang, teh disebut detoksifikasi, keluarna penyakit tina awak. Keluar kesang, teras pipis wae, teh keluar penyakit. Ngan ke atasna hararampang. Alhamdulillah. Sok cobian geranya. Sabotol 2 botol mangga. Dari pasaran mah 150.000 Pak. Kan kumargi ari abi makan tegaduh naon namina teh tidak boleh diperjualbelikan ke Alfamart, Indomaret hanya untuk jamaah, tetap dimirahkeun we kitu nya. Sok we nu bade mah niatan jariah, hoyong damang insyaallah panyawatan dan ramang. Amin atuh. Tetep nu ngadamangkeun mah Allah. Ieu mah sababiah cukang lantaran. Urang sarangan ku sholawat, ameh tambah semangat. Siap-siap sholawatan di siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. رقت عيناي شوقا وللطيبة طرفت عسقا فأتيت إلى حبيبي فأنا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلى وبغريراء تعلى يبغي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرى اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا
حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة زيدك صباح لرسول الله محبا برعونة سكنت رومي وجوار الهادي محمد يا طيبة زيدك صباح لرسول الله محبا برعونة سكنت رومي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن صدري قرآن إملا قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن جعلني يا رحمن يسر صدري قرآن إملا قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحق سبحانه الغيب أنت إمام الحق سبحانه الغيب يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحق سبحانه الغيب أنت إمام الحق سبحانه الغيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بادي ظلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤاد وفؤادي قد بدا بادي ظلام ضاق نور بدخولي نبي أحمد ضاق نور بدخولي نبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا حنانا يا حنانا
يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا ظهر بنور حنانا يا حنانا يا حنانا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لم تبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأزرنا من عج الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبولا الفاتحة. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suksana dengan 2 jam langkung insyaallah barokah rahmatnya dengan keurang sedayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara bapak sanes tawarga tra ieu mah. Leres-leres dihaturanan tuang gerak itu di palihan ruangan paling